Rayap angin berasa di direk upacara alah kagede angin itu alah kagede angin itu baik tang ding ding diciptakan bukan lanjut pasangan hidup di antara lanjut saling pikirnya saling pikasih di antara lanjut satu menang eta teh mangrupikeun jalma-jalma nu maringkeun neda laksawidi rejun dukawatu nu dianti tur diantos-antos kiwari parantos Pangeran Raga jeung Sukma dadapang pimpang jari Pangeran Raga jeung Sukma dadapang pimpang jari pun kesadaya wa numaos leleda dada angkos rasa kada kula rek bewara kula rek bewara jong ngaraingkeun prapayung ngarabukakeun dar gending ngaramekeun dan gending ngaramekeun tu dianti supi kuli antos datang tuh urang bagiakeun kesadayana Sandori menikahan, hey oh hey oh hey 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 oh hey hey oh hey oh hey oh hey oh hey hey oh hey oh hey siap, hey mana tumbak, hey hey hey
lemparkeun. Masya Allah, luar biasa, ajib, ajib.
Jadi tentang kamu nang nyitak si kadang semuanya pada segi obat kerana sampai tapi supaya ke ayat dina naon halangan halungan akhir sising langgarnya berap angin berasa bibirek upacara para kagede angin itu jep surah cimpe surah iya pula rek bewaan dulu gitu mana gitu baraya ada gitu anu kabukin apa ispangatu anak angin orang angin dia mau jadi sanoli hiper anu kabukin apa ispangatu satu kangenan apa itu nabi saya mereka kamu yang acara ku akhir disembur ayah nu nyawer nu nyawer ayah ayah na sobat nutikulon mana ini mana kadiu kurang teh manggung di Sumedang manggung di Garut supaya nu nyawer lancar balik di dieu sobat nutikulon nu karesepna buah melon satu kangenan nabi sirekan kanggo yang acara itu ku ngaing di sembur ayah nu nyawer itu alhamdulillah itu deui kaler mana kalernya nih kaler mana kaler kurus duit pagi ini teh nih para buat duit di kaler nih mana bobokona tinggal duit eta kabukina pais jaler bedi tunai jarwa ku angel geus jeung mulai ganti kameramen Bapak Haji Udin geus Haji Hasan Udin halo gua kini jago di bahkan dari HP jalan laut ayah itu di rombongan calon pengantin pamangan itu omong tidak laki dulu barang itu keluarga besar pengantinnya ayo Tasikmalaya ayo kalau di Dina di Akina di Jejak dan di Bibin itu aja kene itu di Pahade kesehatan uek cingula ayat di mamangna ayah di buana acan berniapan usaha kusima ayana tadi dibuang berbulan wetannya nuti wetan nanti mau dikadian kena diserah di wetan anu kabukina beuleuh pateujeung yang serkeun lain anak bedi tuna deui ku akhirnya disebut abejana usia ngaganggu ya acara di wetan aya di wetan ya kelana sok nu bade nyawer abis sakalian ngadoakeun anak arek didoakeun ku aki biasana malam dina upacara adat didoakeun kieu teh sok celila teh lamun rezekina kagentos lamun tadi patani nu nyawer si cuki tadi ya
lamun padagang anu gawe nasi palarayu dagang lamun pagawe negeri sing naik pangkatna lamun san menang jodoh sing ngelalang jodoh lamun geus menang jodoh alhamdulillah kenapa eta khusus dan geus masihan anu acan mah kumaha karep apa gage soknya ayeuna nu galeulis bidadari anu jumlahna genep puluh ribu genep kan ayeuna aya genep prosesna mah nya keur dibaruat meureun bidadari teh jeung talalandur geus aya bae sok meng geulis urang nyacapkeun pasang subah aya masing rutut masing tegrem ada alit jadi ngahiji ulung tuhaning tubuka anaki dedah teteuing majeng bapak doa mugi Gusti ngayungan panto lahir muka panto batin bolongkong kasep mangga ibu kapayun mangga dikalungkeun
dikongkorongkeun kasep anaki bagi wilujeng suping tampil gerak tapi dia malati asih ibu nya sok dikongkorongkeun ibu sekti dokumentasi cepengala bu cepengala mangga sekti dokumentasi dia balikeun parantos iya mangga sungkem kasep tahan mangga 2 jam ibuna toh tetap sok ibuna digeteng eta mangga salah ke tempat mangga kalian sana stop dulu nah kamu udah sekejap Oh, di itunya. Terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga